Madarjo. Alhamdulillah. Dalam normal mah geus waktuna nyawa kira ya teh. Lah. Dah, nusuk hoyong sulanjana cenah teh nya. Angger panas mah ibu panasnya. Tah ibu setiap kecelakna kesang urang nuragrak dina siang ieu bakal jadi saksi jaga di yaumil akhir. Bahwa urang kungsi calik dina hiji pangaosan anu sakieu panasna belentrang. Bari jeung riweuh suasanana eta kesang bakal nyarita saksi sebagai tawis mahabbah cinta urang ka Kanjeng Nabi Besar Muhammad. Susahna, payahna, kesangna, cangkeulna, pegelna dina siang ieu ngan kade peupeujeuh ulah rek dihapus, ulah rek dimubahkeun eta kesang. Eta kesang teh moal tulus jadi saksi lamun kapiheulaan ku arah subhan. Misal kieu suwe-suwe teuing pengajian teh. Eta moal tulus ibu jadi saksi teh isukan teh. Da teu ikhlas teh ya. Keun tawis kacintaan urang ka Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parendene kitu duka sabaraha kali simkuring asana desa Pojama tos kapapai sadaya manggung teh. Atuh ayeuna ditepangkeun deui di dieu dina raraga mieling dibabarkeunana panutan urang Imamul Anbiya wal Mursalin wa khatamul anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Kewajiban urang ka Kanjeng Nabi teh paling henteu weh ieu mah nya anu kahiji kewajiban ngayakinkeunana, kewajiban ngimankeunana bahwa ieu Kanjeng Nabi Muhammad teh mangrupikeun nabi, mangrupikeun rasul, mangrupikeun utusan anu dipilih, anu diutus ku Allah pikeun urang anu janten umatna yakni umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rumpina ieu jumlah nabi aya sabaraha ibu sadayana? Ulah? Kan ieu mah moal make doorpress ieu mah. Jumlah nabi aya sabaraha bu? Heuh eta anu wajib dikanyahokeun eta mah. Ulah? 10. Kalau bogi leutik eta. Keun mah penting mah bersuara teh teh loba nu nyahoan era. Kadang-kadang urang mah kadang-kadang model pidato we Bu, sok da lain perkara gampang pidato teh. Eta ku pidato ka payun latihan ge luar biasa. Aya kalana dihandap geus asarek pisan ngomong teh. Waduh bahan alus ieu pantun puisi disiapkeun. Ai ka hareup ongkek da sok. Jorot durna teh. Dapaku mah tos biasa. Tuh jadi sarase ngobrolna. Cik ari jumlah nabi sabaraha sadayana Bu Pak? 25. Bener kayak nu nyebut seueur. Bener kayak nu nyebut seueur. Da memang ngan anu wajib dikanyahokeun 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan atuh tungtungna ibu. Yahya, Isa dan Muhammad. Sekali deui Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ishak, Yakub, Ishak, Yakub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Yahya, Isa dan Muhammad. Apa merentung namanya? Gara sok nadoman eta baru dapat ngeunaheun eta teh. Sok dipake nadoman, dipake hadroh, dipake marawis. Urang mah ari ngahajatkeun anak beak puluhan juta, nyundatan anak beak puluhan juta, ari ka madrasah sabulan sakali 10.000 halarese. Betul. Tah atuh pepeurieun urang ibu, putra urang masing arapaleun anu karan itu. Nadoman jumlah nabi dan rasul, nadoman sifat-sifat rasul. Aya deui nadoman naon eta teh akidah jeung sajabana, ta ilmu tajwidna, ilmu fikihna, ilmu tauhidna urang mah pepeurieun cik atuh budak urang masing arapaleun ilmu tajwid. Boro-boro idhar, idgham, ikhfa, urang mah dina Fatihah ge hararese keneh. Dina maca goiril ge goerel deui, goerel deui. Goeril. Leuheun goerel pelebah gurawil sia. Eta Fatihah teh gurawil maktubi. Ayo we gurawilan. Tah putra urang manaha ibu hoyong gaduh murang kali soleh hoyong. Hoyong gaduh murang kali anu pinter ngaji hoyong. Waas teu ibu lamun murang kali urang ngajina enakeun. Sholawat, maca Quran, make laga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Wa astabu kurang kali urang make mic, asal micna ulah nu putus-putus we dari itu. Urang mah kadang-kadang boga masjid dalam di rumah eta lampu ge geus kelap-kelip. Eta geus kekerejepan lampu ge diantep. Atuh keur salat teh kalah juga keur di diskotik we. Tungtungna lain husu maca Fatihah kalah ajojing. Eta keur salat teh kalah ge juga nu ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala dari kana edan mah urang teh resep geuninnya. Enteng di mana? So atuh di rumah masjid teh tah mikna coba lamun ayeuna mik putus-putus keur adan ge pandri weuh. Allahu akbar. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Eta we arek aya nu pengumuman di masjid apa riwo saha nu innalillahi padahal mereka innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dae kabar
Ngan inna hungkul eta. Purek tarihim eta. Ngan kadenge inna hungkul in. Sakanu maut. Buku gerek innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Are kitu eta teh. Kadenge inna hungkul atuh gojlung ka marasid. Sahanu maut. Sahanu maut. Bisi hayang nyaho maut mah mik cenah dulu. Tah. Bisi hayang nyaho nu bae mah mik. Mantap komean di masjid teh di rumah. Baheula mah kadenge keneh aki-aki nu dadomen pupujian di masjid ayeuna mah boro-boro nu ngora aki-aki geus eueuh. Di lemur sim kuring mah aki-aki maot aya deui nu ngagantian aki-aki deui. Padahal cek paribasa ge mati 1 tumbuh 1000, ieu mah mati si aki torojol aki-aki deui. Tuh. Sok urang sing kompak anu adan aki-aki. Sok sing kompak. Anu adan aki-aki. Anu komat aki-aki. Nah, kalau leutik. Anu komat aki-aki. Anu makmum aki-aki. Nu nakol bedu aki-aki. Nu ngabedahkeun balong aki-aki. Nu ngahurungkeun toa aki-aki. Nu kasetrum aki-aki. Eta si aki jengker. Damereunaan kabubuhan aki-aki eueuh kanyaho eta kabel dibulinjir di Sabang. Waduh pake jejeng buu keracung dina beuwir ngebul ngajahjer eueuh nu nulungan da eueuh nu nyahoeun. Sing aya kakarun ayeuna mah aki-aki geus langka kadenge mangkaning baheula mah wanci subuh wararaas kadenge aki-aki pupujian. Astagfirullahaladzim. Wali songo. Ayahnya nu kitu nya aki-akinya baletonya. Oh sami. Oh ayeuna ge aya. Tah lestariikeun nu kitu teh kudu dipupusti. Eta teh geus barang langka Bapak nu kitu teh. Tah. Aya akibat. Di lemur sim kuring mah aya nu ngaranna Bapak Jaja. Aya Pak Jaja unggal isuk teh aing mah cenah kalah kudu ka masjid. Dan digeroan bae ku si aki. Masuk Pak Jaja. Pak Jaja atuh kita Pak Jaja ayo we kudu ka masjid. Lain ku soleh-soleh teuing era we digeroan wae. Mantap beda lagam takbiran aki-aki jeung urang beda. Ari urang mapan takbiran teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ai si aki malain Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah
aya nu kitu aya geus pasti aki-aki nu kitu Masya Allah. Mantan uing mah sok Korea mah jeung aki-aki teh teu bisa nuturkeunana eta beda langkah tuh ayeuna mah geus teu pati kadenge ayeuna mah nu kadenge teh nu tiktokan siko bagi dua kalau tidak siko tidak dibagi dua nu karitu we kadang-kadang jelema enteng keneh dipanggil ku HP daripada ku adan as-salatu khairum minan naum salimut ditambahan betul pikir ning HP salimut dibalangkeun betul digerowan ku saha ku HP nu mata urang mah kadang-kadang udang sare teh lain tuluy wudu udang sare lain tuluy salat udang sare lain tuluy kacai neangan heula naon bantal dikodokan neangan naon teu kapanggih keneh wae kasur dikodokan neangan naon teu kapanggih keneh wae salaki digorolongkeun bisi kakedengan mudan ku salaki aduh eta pengaruh HP di luar biasa jadi dina pangaosan nah boro-boro didenge ustad teh hayo we selfie cekrek update status pengajian dulu ya guys semoga berkah berkah kumaha ustad didenge hanteu ayo ngoprek HP untung eueuh sinyal lain di dieu wifi di dieu mah nu matak ayeuna kadang-kadang barudak ting rariung di masjid desa ting rariung di masjid atawa di mana we lain nek salat lain nek berjamaah rek miluan ka wifi tuh ese ditanya nanti ku kolot teh teuing teu kadenge teuing pura-pura teu kadenge cokolot teh ujang keur naon ngajawab teh kalah modar anjir pae main FF teh main game hese ditanya teh kah geuning pak termos Yo panas poe ge termos we. Ayeuna digeroan ku balong kahujanan ngayas-yas teu eureun-eureun hujan ngagebret balong nepi ka leber tengah peuting eta balong ngageroan kana bogana Wadarjo cek balong teh kana bogana teh urang ka dieu aing rek pedang eta digeroan ku saha ku balong tuturubun huhujanan da sieun naon digeroan ku saha aya teu nu digeroan ku adan kanyat iki ciprikan bebecekan hujanan kitu aya teu iya boro-boro nepikeun ka kiki ciprikan hujanan dibere ngepris jeung ngaruy ge geus ogohan pan pantes geuning aki-aki bari nungguan adan magrib teh geuningnya bari udut kitu tah bari ngopi geuning rokona teh Samsu Samsu refill atawa aki-aki masih garilos nu dikeupul teh geuning nyekelna teh kelepus kopi disuruput ngong adan Allahu Akbar rokok dikosaikeun kopi disuruput sarung dibebesel pantes geuning aki-aki make sarung sakura muka handap merengkel kaluhur digeleng-geleng jika per
Ya baca ropong tepak kasunutan ku udun. Banten rek mangkat ka masjid giridi nepi kana lawang pantok geretek hujan da ngarandek dah. Si Aki teh bari nempokeun hujan. Ditanya ku si Nini, aya naon ki? Dulu itu nih rek maghrib ka masjid kalah ka hujan. Atuh ki ari hujan mah maghrib mah isuk ge aya deui. Alah hidupku. Atuh si Aki teh mobok manggih gorowong keur mah teu purun hoream jaba hujan, balik kanan. Balik terus. Ngopi deui. Sagedengeun ti ngopi nyusu. Susu ge kabeh dipapai ke cakatuhu. Peot, cepot. 2 gelas mun susunana atuh teh. Ini ada 2. Kadang ngeres wae nya ngabeukeun keneh kitu eta Nini geus kadaluar sabeuleuh. Jadi keracunan si Aki. Geus expire kata geus kadaluar. Sudah puasa. Parina kita meureun hese meureun geus dihatap. Saya. Tungtuna mangaran-ngaran di imah atuh maghrib teu da nyusu. Disalabas subuh tuluh 14 we ibadah teh ngaran-ngaran di imah teh atuh panya. Lihat. Tapi sabalikna lamun ti masjid urang rek balik beres isya, beres wirid, beres sasalaman giridi rek pulang nepi kana lawang pantok geretek hujan da bebelaan hujanan balik bebelaan lumpat iki ciprikan kajen kuku cerut ari rek balik nepikeun ka bebelaan sarung ge ditiungkeun poho teu dicarana. Da meureun bakat ku hayang balik sarung we barasa teh poho teu dicarana. Atuh terong peotna teh ya Allah. Allah tulunganeunana. Bari jeung sikina teh geus murag sabelah. Gengso. Salah. Aku mah ibu lah. Kali itu nama kumaha tafsiran sabang-sabangan we. Bitu hiji cenah pek we mangga we eta mah. Dirupi aya bitu, aya baru mangga we. Aya di oseng we. Lain dewek mah jadi ingat kana dongeng euy. Heuh urang basa aya acara geuning ka Brebes ka ditu. Kabang bayang meureun aya nu boga hajat nyawerna teh ratusan ribu. Nyawerna teh ratusan ribu. Kabeh pahibut ngarontok duit. Aya nu licik make payung. Cek si Ece licik cenah make payung euy. Atuh cenah kabita aing ge moal eleh geleng eta erok dipake tande barasa teh kumaha engke lah. Atuh batur kan ngarontok duit aya, nu ngarontok bujur aya. Penting poho ting dihajar lah da beuneu heuh. Penting nama duit we. Coba licik pake payung aing ge make tane we rok cenah ieu. Da ari ngaran-ngaran geus kolot, urang teh sok limpeuran ai jalma kolot geuning nya ceuk. Geuning nya ki. Eta aya aki-aki geuning ki eta Ki Astahiam. Baheula kacaritakeun si Aki aya mandina teh sok kabalungan ka Lebak. Unggal beres mandi sok aya we nu tinggalin. Mun teu sabun, siwur. Mun teu siwur atuh sikat huntu. Mun teu kitu odol, aya kalana sendal palin. Ai cek sini teh ki cenah isuk mah tulis kalah teu poho.
cenah naon nu kudu dicopot tulis bener eta dilarapkeun dituliskeun isukna ngarah teu poho sabun dibacapan hiji-hiji sabun cek cokot sikat huntu cek cokot anduk cek cokot calana cek cokot geus kabeh ieu nu sakur ditulis geus kabawa kabeh jongjon ai balik awewe ting buriak sing horek meureun inget mah inget da ditulis tapi poho teu dipake kan disampaikeun hungkul nah pohoan dipurah beda nu mawi di dia semangat keneh di geroan kudunya daripada ku adat masjid beuki bararoga tiap RT boga tiap RW boga tapi beuki hese di teangan eta masjid ari dangdut ebek nu jauh tereh kapanggih duh aya ronggeng gancang kapanggih deui kerung we tarang teh teuing mikiran naon meureun mikiran emok meureun si eta mah jatuh tempo oh isuk jatuh tempo cenah Senin emok terus kudu berjanji deui ya ka mana cenah nginjem duit kadang-kadang nepikeun ka teu husu salat ke ibu eta teh keur salat teh eta teh euy keur salat Allahu akbar bray isuk Senin emok ya Allah kudu ka mana neangan duit ya Allahu akbar sugan ka pakuwu itu nginjem duit aya sami Allahu liman hamidah piraku 100.000 menit di injeuman sugan Allahu akbar da eta mah pakuwu teh bager pada sto malamun si cepot sok aya nyawer teh sawios tekan repot-repot atur nuhun pakuwu tapi heulaan tadi teulin masnya dari pakuwu masuk mandirikeun karel sok nempo heula batur lamun batur biru aing beureum mun batur salambar aing 2 lambar mun batur loba aing moal eta keresot nuhun pakuwu jadi hiji jeung ibuna ieu Allahu akbar pasti diijeman ku pakuwu Allahu akbar kan kudu wayah naon aing datang ka ieu Allahu akbar at-tahiyatul mubarak keheula naha aing ujug-ujug tahiyat teh rakaat kasabaraha aya aing eta keur salat nepi ka 5 rakaat untung inget syaur Bapak Ustad Iman Bapak Ustadnya namanya teh Iman Bapak Nur Iman cenah lamun keur salat 5 rakaat nu loba jeung nu saeutik cokot nu tuh sujud sahwi pan kete pan aya di lembur simkuring mah dipraktekkeun dina jajan keur jajan mendoan bakat ku husu ngobrol jeung nu dagang nepi ka poho ke aing mendoan teh geus nyokot 5 atawa hiji ya emot saur Pak Ustad lamun linglung nu loba jeung nu saeutik cokot nu berarti aing mendoan karek nyokot hiji pan akhirna teh darmaji ngadahar 5 ngaku alah eta para ibu keur salat eta nepikeun ka kitu nya nepi ka leungit kahusuan cus-cos ka mana-mana di dieu nuhun pakuwu mangga bilih beda nu nyusul
masih terbuka ya kan moal ini nama moal rek di ngahaja di putra pentaan rusuh ya waktu ya deh tapi ya itu pada memanggawe kedah di komando nuhun Pak Yetilin Mas atos tiga sari di Pakuwu atos nah eta teh cek warga dus eta teh ade warga lain cek sempot da urang mah nyebutkeun teu padahal ulah sok kitu dulur bisi kadus teh keur lieur dengan ceuing teh digawekeun ongkoh ditah nyawer ongkoh arek mamaraneh bae ka dieu atuh cek mau dipaksa ayeuna mah untung rusuh jadi salam medus paling eta mah daerah saeutik renah depan boro-boro inget kana lagu rusuh waktu kapan ieu teh geningnya tuh pas bade tabugi sampai jam sabaraha ya aya maraneh moal salat lohor gitu tuh kita selebah dia da ai masalah lagu mah gampang lah isukan aya diulang deui lagu mah seueur ai lagu mah da arera lah ieu teh tah anu kahiji ngayakinkeun anu kadua micintana mahabbahna wajib urang micinta ka Kanjeng Nabi Muhammad supaya urang henteu leungiteun figur barudak ngora ayeuna geus mulai laleungitan figur leungiteun figur sabab teu ditanamkeun rasa cinta jeung mahabbah ka Kanjeng Nabi anu kuduna sebagai sosok figur sosok suri toladan teh geus laleungit ayeuna mah kadang-kadang anu dipake sosok figurna teh geuning ayeuna mah baheula mah aya Panji manusia milenium aya Satria baja hitam anu arayana mah teu nyaho teh aya Avatar naon nu dipake sosok figurna teh Wiro Sableng sehingga dina selebah dieu eueuh contoheun keur anjeunna nu matak rusakna ayeuna akhlak mental di lumur urang kamari viral panu nenggelanjut babaturanana naudzubillah summa naudzubillah min mudah-mudahan we sing jadi pelajaran sing dipaparin hidayah eta murang kali teh sing eling nya da setiap manusia maboga lakon sewang-sewangan aya kalana manusia kudu ngalaman milampah hiji kagorengan atuh sugan we kapayun mah aya panggeuing ngan ieu teh jadi tamparan keur urang tah geuning budak urang teh di luaran teh tanpa pengawasan sepuh jeung guru teh kitu coba simkuring madas eungap ibu ningalina teh rancut-cut si panon ningali ayeuna budak mangkaning eta nu ditenggelan teh meureun lamun urang ngabayangkeun lamun ras ka diri sorangan eta budak dina ngandungna 8 bulan susah payah kesehatan dijaga tuangan leueun dijaga supaya eta jabang bayi anu aya dina kandungan teh sehat kadang-kadang urang berkala rutin dikontrol ka dokter ka rumah sakit supaya kandungan urang sehat begitu lahir geus diarep-arep ku indungna ku bapana ku akina begitu lahir dihayap dirauk dipangku diciuman ku kolotna ku akina ari begitu gede ditenggelan ku batur nyeri luar biasa mantap tadi selebah dia pentingna peran pesantren teh pesantrenkeun barudak teh sina diajar agama diajar ngaji supaya aya dina pengawasan kiai pengawasan pesantren moral geus leungiteun figur anu jadi figurna si boy anak jalanan eta teh Pak si Mondi geuning ahli taya sinetron anak jahanam anu akhirna nu dicontohna eta ayeuna sok
lain Kanjeng Nabi dipake contohna sabab naon teu ditanamkeun rasa mahabbah, teu ditanamkeun rasa cinta ka Kanjeng Nabi Agung Muhammad.